Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagiada Rafif dari kelas 10X Realita. Di sini saya akan mengerjakan tugas pembacaan biantara tentang perpisahan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu atau bapak kepala sekolah anu kusim kuring dipihormatkan. Ibu atau bapak guru anu kusim kuring dipikat cinta. Saring sedaya rencangan anu kusim kuring dibanggakan. Dinten dina kesempatan anu matak nieung ieu sim kuring salaku wawakilan teh sedaya murid kelas 10 Telina bade ngadalgeun sababaraha kecap pamitan. Teu karos waktos prantos lami urang sasarengan di sakola. Seueur pisan pangalaman sareng ilmu anu prantos dipasihkeun ku ibu bapak guru ke urang sadaya. Sim kuring sareng rencangan sadaya ngahaturkeun rebu nuhun laksaketi kabingaha ke ibu bapak guru anu prantos sabar dina ngadidik sareng ngebimbing urang sadaya. Sim kuring sareng rancangan sadaya oge nyuhunkeun dihapunten bilih salam diajar di sekolah aya kelepatan sareng kalakuan anu kirang nyugamkeun kana manah ibu atau bapak guru. Pamugi naon anu prantos diajarkeun ke ibu bapak guru tias janten bekal pikeun urang sadaya dina ngahotal cita-cita hereupna. Ka sadaya rancangan sim kuring ngahaturkeun wijeng naraskeun sakolah ke tingkat anu langkung luhur magia urang sadaya tias akses dina kahidupan. Sakitu biantara pamitan ti sim kuring. Hatur nuwun kana penghatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.